karasa lapar kieu geuning tengah poe teh. Jangan tengah leuweung nih si euwakan nih. Ih. Aya jeruk geuning. Geuning aya nu asak ieu jeruk teh ya. Ini jeruk. Lah, boga ge. Geus lah. Ayo bener ada. Saha eta jeruk aing mun ala-ala wae. Padu wae ngala. Aing can ngadahar nu bogana. Keur naon sia? Hah? Kokonan jeruk. Aing can ngadahar umlak. Cuman dahar-dahar wae. Aduh, hampura, Pak. Poho tadi teh. Poho teh kumaha? Poho. Poho hayang. Ye. Ya. Dahar tadi teh hiji. Ngomong heula tuh. Kan ku sabae nu bogana. Ya geus hiji. Untung teh sakarung oge. Padahal atuh ka dieuna teh. Iraha. Engke geus menang sakarung. Ya, ayeuna mah geus sia sidik, ya. Mulai maling jeruk aing. Sia kudu wayana nurut ka aing, naon wae ge. Lamun teu nurut, mending dibawa ke RT mending nurut ka aing. Sprak di wae ieu mah ya. Mending mana? Emang boga kahayang naon gitu, Bah? Tong loba omong, ayeuna mah sing urang neang randa. Randa nu kamari. Heeh, encan diteang. Aing mah geus randa deui. Geus atuh ulah karanda lah, nu sejen we. Bingung nyawan sini nih. Weun ke bebeja aing kesini nih mah. Yang geus sedar lah. Daripada aing nu dibawa ka RT mah ngerakeun paling jeruk cuman sasih. Itu bangkai baju hidung. Itu. Hajar we lah. Hoi. Bukan datang euy. Ka mana mah? Ka mana? Kebuka. Ka mana eta mah? Jangan kereta. Hah? Naon si aya? Hampura, Bah. Teu aja. Ulah sampai emosian geus kolot mah. Geus ayo tuluykeun, biar aku gitu-gitu we ngamuk ah. Jadi Mbah, aya jelema eta di luhur. Dulu Yang Firaun Rek nangan jalan ke langit. Wah, Yang pangalakeun atuh kalapana lah. Anak anggi ieu panas poe. Aduh.
nyaman.